Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang danguday sarang emang nanangnya ulang ngadongeng ye. Emang bade nyanda kejejar carios enggal nyaeta prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng emang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan, sehat lahir, sintenan batin, pon kitu deui dilancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap atuh dirojong ditaroelan tombol subscribe nanya. Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolongting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Kocapkeun di hiji kampung anu nyumput di sisieun leuweung Gunung Gede. Aya hiji pasantren kolot anu geus kawentar ka mana-mana. Ari eta pasantren teh ngaranna Pasantren Darul Hikmah. Eta pasantren teh dipupuhuan ku mamaajengan sepuh. Nu katelah we mamaajengan mursid. Sandrina kawilang loba teu saeutik nu ngaradon. Lain ngan ukur hayang bisa ngaji, tapi oge hayang bisa usik, hayang bisa main poda buku mamaajengan mursid deka sohor, lian tiluhung ku ilmu agama, oge ahli dina bela diri, atawa nyangking ilmu silat. Di antara muridna mamaajengan teh aya salah saurang santri anu paling nyong colang, hantengan ukur bisa ngaji. Eta santri anu ngaranna prawira mah manehna teh ahli pisan dina ilmu bela diri, sakabeh ilmu silat nu kacangking ku guruna teh nyata mamaajengan mursid. Geus kacangking ku eta prawira mah kangaranan ari prawira mah kapan geus kadidikna teh ti leutik, geus kaasuhna teh ti bubudak da puguh prawira teh kapan sasat jadi budak nu kalunta-lunta. Geus teu boga indung bapa, budak yatim piatu anu geus ditinggalkeun maot ku indung bapana. Anu cenah mah eta bapana teh nyaeta saurang jawara. Atuh sabatae prawira teh boga bakat jadi jawara. Getih jawarana teh geus ngalir, bakatna geus katemong ti budak. Da eta we keur budak oge sakitu wanianana, teuneng ludeung gede wawanen. Ngan bae tisebang prak diurus, dididik dilatih ku mamaajengan mursid, dileusikeun we hatena teh ku cahaya ilmu, dilalempeng sina nincak dina jalan bener. Ku kitu nanajan prawira kasebut santri sakaligus jawara. Inya nama tara ieu somong sikapna teh waleh lemah lembut hanap asor DP-DP. Ahlakna teh percis pisan jiga guruna. Tapi lamun geus nyarita, kecap-kecap namani murwakanti, nyuruh pisan kana rasa. Dina cacarita malapah gedang nepi ka kahartieun kudu ngadengekeunana. Da puguh kitu atuh. Mani merele jelas sagala rupana. Tara ieu ngabuntut bangkong, tandana mubalik anu geus asak. Kocapkeun isuk-isuk keneh, ibun oge masih keneh pating garantung natungtung daun. Panon poe acan bicil, janari leutik prawira teh geus udang. Sapada ngalakonan salat tahajud, tuluy ngaos we, ngaos ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sorana mani halim pumatak mepene baturna anu masih keneh tari berasare. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitu di
antara nabai ayat-ayat suci Al-Quran anu diaoskeun ku eta prawira teh. Sorana nyusup kana jero kolbu sumarambah kana jiwa, matak ting trim kana hati. Sanggeus ngaos prawira mah laju turun kaburuan latihan jurus, ngasah jurus-jurus anu geus diwarisikeun ku guruna nyaeta Mama Acengan Mursid. Katempo gerakana lir angin mani lemes, tapi matak bahaya, nyidem kakuatan anu rohaka. Basa keur jongjon huteh teu kanyahoan. Mama Acengan Mursid teh parantos aya di satu kangeun atau di sapengkereun prawira. Tetelah geningan jurus-jurus hidup teh geus asak prawira. Mama gening, rumaos di sim abdi mah teu acan maher Mama. Tadi ku Mamang geus di Bandungan tetelah. Jurus-jurus anu geus diulinkeun ku hidup teh tetelah leuwih maher batan Mama. Jurus-jurusna geus sajiwa. Usikna lir ngalirna cai anu estuni ngaguluyur ngalir teu katahan. Pon kitu deui. Kakuatana lemes tapi estuni ngabahayakeun. Mama mah cacarios teh sok kalalangkungan teuing. Tebih atuh Mama. Saupami sim abdi bandingkeun sareng Mama mah. Mama nyarita teh anu sabenerna. Hidup memang leuwih hebat tibatan Mama. Dina ulin jurus kan kade. Eta pangabisa teh lain jang nandasa, tapi pangabisa teh jang ngabela diri. Pikeun tulung tinulungan ka sasama, ngabelaan jalma anu lemah, tina gangguan jalma jahat, nu sok rajin nyalahgunakeun pangarti jeung pangabisana. Demi kepentingan pribadi, demi ngahontal sakabeh kahayangna, ngahalalkeun sagala cara ilmu silat anu ku Mama diajarkeun teh kapan? Nya estuning make hitungan. Najan jika angin anu lemes, kawas cai anu leuleus, tapi nyidem kakuatan anu tetep bakal ngabahayakeun saupama teu make hitungan. Kahade wira, ulah arek dadagler, bisi goreng balukarana. Sumohon Mama tangtos. Naon rupi amanah Mama ku sim abdi tangtos bakal diestokeun pisan. Syukur ari kitu mah geus sakuduna luyu jeung aturan-aturanana. Luhungna ilmu silat, ilmu kagagahan jeung kasantikaan, lamun teu dibarengan ku ilmu katauhidan, ilmu keyakinan ka jati diri, yakin ka diri, yakin ka Nu Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla. Nya dat anu maha suci teh tinang tuh, lamun teu dibarengan ku katauhidan mah bakal ngabahayakeun. Nah naon margina Mama? Kedah disarengan ku ilmu katauhidan. Lantaran katauhidan teh utama penting. Memeh neuleman ilmu naon-naon oge. Lantaran ku ilmu katauhidan urang bakal nyaho ka jati diri, nyaho kana purwadaksi. Hirup moal arek sakama-kama ngalajur nafsu ngumbar amarah. Kangaranan urang teu nyaho kana jati diri, nu disebut lali kana purwadaksi, bakal timbul rasa aing. Nya asa aing uyah kidul, ujub, ria, takabur, kumalungkung adikung-adikuna jeung sajabana. Jadi sing inget kana purwadaksi, kana jati diri. Manusia mah teu daya teu upaya, anging ku keresana estuning la haula teh wala quwata illa billah. Kadeh wira, kayakinan ulah mangmang ulah aya ragu saeutik oge. Kudu hakul yakin, nepi ka natep kayakinan teh dina isbatul yakin.
kudu nepikeun ka wawuh ka diri wawuh ka pangeran. Tadi kumama ka kuping hidap teh ngaos ayat-ayat suci Al-Qur'an anu dimimitian ku alif lam mim. Eta alif lam mim teh mangrupikeun pituduh sing kudu apal kana rahasia alif lam jeung mim. Nah naon mama? Rusiahna eta alif, lam, sareng mim teh? Alif menandakeun Sang Ahad, nyaeta Allah Azza wa Jalla dat ilahi robbi, dat anu maha suci. Ari lam eta sifatna anu caang, anu badang, anu alus, nyaeta nureun. Sedengkeun ari mim eta geus mawujud, nyata jadi tangtungan manusia. Kapan lamun dirangkeikeun mah timiti sirah nepi ka dua suku teh bakal ngawangun huruf Muhammad. Janten tangtungan manusia teh saupami ditinggal mah ngawangun huruf Muhammad. Benar pek buktikeun lamun geus jadi tangkorak pek golerkeun disirah dada tengah jeung suku teh bakal ngawangun huruf Muhammad. Mim he mim dah jadi alif lam mim teh Rusia asal muasal kabeh oge kapan tidak nu maha suci Sang Ahad asal ti Allah kudu mulang di ka Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kukituna diwajibkeun urang teh nganyahokeun kana asal muasal. Urang wajib wawuh kana jati diri wawuh ka pangeranan. Kukituna eta Quran teh geus nuduhkeun huruf alif lam mim. Dalikal kitabu cenah la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ieu teh kitab, nya ieu henteu itu, henteu jauh tapi deukeut. Beh dieuna geura aji kitabna diri. Iqra kitabaka kafa binafsika anu disebut Al-Qur'anul Adim teh. Quran anu masih keneh acan aya tulisan, Quran anu acan aya sora, la sautin wala harapun. Teu ucap teu sora, nyatana nyaeta nur, masih keneh dina wujud nur. Saupama urang geus bisa ngaji diri maca Qur'anul Adim tinang tu nalika maca Al-Qur'anul Karim teh bakal akur, bakal sinkron. Saupami dibaca teh bakal ngageter hate kulantaran didinya akurna frekuensi naon anu dikedalkeun luyu jeung nyatana karasa keagungan pangeran teh. Al-Qur'an bakal jadi pituduh pikeun jalma anu takwa. Ari tulisan takwa teh kapan diwangun ku huruf ta, huruf qaf wau jeung iya. Ta'na teh nyaeta tawadu, qafna teh nyaeta qanaah, wauna teh nyaeta waro atawa abik, ariyana teh nyaeta yakin. Lebah dieu kayakinan leuwih utama nyata katauhidan. Lamun manusia geus tauhid mah tinang tu bakal bisa tawadu, bakal waro jeung qanaah, bakal takwa sampurna teh. Lantaran nu takwa sampurna teh nu geus wawuh kana jati diri, nu geus wawuh ka pangeran, hirupna henteu ngalajur nafsu ngumbar amarah. Asa aing anu aya, asa aing anu hirup, asa aing anu boga nyawa. Sing horeng teh eta alif lam mim teh mangrupikeun isaroh mama. Nya kapan tiap huruf ge aya makna tong broning huruf. Tiap titik-titik dina Quran teh eta teh pituduh nur cacaang
pikeun jalma anu daek mikir anu tabakur ukituna surat anu pangheulana turun teh surat Al-Alaq. Iqra cenah ayat nu kahijina teh. Kapan Iqra teh eta teh lain ngan saukur maca. Sedengkeun eta Iqra teh fiilna teh fiil amar. Qara'a yaqra'u parentah. Pikeun ngaji naliti nepi ka bukti. Boh Qur'anul Adim, boh Qur'anul Karim. Ngarah jadi pitudu, ngarah uninga, saha atuh jati diri, saha atuh Gusti teh. Lantaran urang teh teu cukup ukur wawuh ka Pangeran teh kana asmana wungkul. Kapan aya dat, sifat, asma jeung apa. Anu mata keningan dina kisah Kangjeng Nabi Ibrahim nu disebut Bapa Tauhid, kagungan putra Ismail sareng Ishak. Ari Ismail mah beti carioskeun geuningan bade dipencit sagala rupi. Eta teh netelakeun ari Ismail teh tina asma, urang dina katauhidan teh ulah nepikeun kana asma wungkul, tapi kudu nepikeun kana Ishak, nepi kanu hakna, nepi kanu boga ngaran anu sanyatana. Geuningan nyata ari Ismail mah putrana Siti Hajar. Ari Hajar teh aris tina teh terus ulah eureun urang teh mangeran wawuh ka Allah teh ukur wawuh kana ngaranna wungkul kudu terus Hajar, hartina teh terus. Sedengkeun ari Ishak mah kapan putrana Siti Saroh, tah kudu nepikeun kana sirah kadek, kana rahasia ning rahasia anu sajatina, dat anu maha suci, anu laisa kamislihi sayun, anu ahad, kapan dina surah Al-Ikhlas ge kulhu Allahu ahad, huwa didinya teh kapan kanu ahad. Malihan mah surat Al-Ikhlas dikawitan ku kulhu Allahu ahad, ditungtungan ku kupuan ahad. Jadi eta teh mangrupakeun isyarah urang kudu wawuh ka Pangeran anu ahad. Jelasnya mama geuningan ayat-ayat Al-Qur'an teh, ayat kauliyah sareng ayat kauniyah teh parantos jelas sadayana netelakeun keagungan-keagungan Gusti, nuduhkeun ka anjeunna. Ih, kapan cek tadi oge Quran teh bikin jalma anu mikir keur naon atuh. Ari dibikeun ka jalma anu sok maca wungkul teu daek mikir mah moal ngarti. Kukituna lamun ngaos Quran teh ulah ujug-ujug sadaqallahul adzim we. Tapi kudu nepikeun ka ngarti, geus ngarti dirasakeun, dinyatakeun buktina, diamalkeun. Boh ayat-ayat kauniyah, pon kitu ayat-ayat kauliyah, ayat anu ditulis, ayat anu henteu ditulis. Anu ditulisna 6.600 ayat 30 juz 114 surat. Sedengkeun ayat anu ditulis mah nyaeta ayatna satangtung diri, satung kebing langit, sakutung kebing bumi, dina sakabeh kajadian-kajadian jeung sagala rupa. Eta teh kapan ayat kauniyah, didinya ayat tanda-tanda kakawasaan Pangeran anu kudu dibaca. Kapahanan alif lam mim oge lamun di rangkai mah bisa jadi ilmu atawa alam. Sedengkeun alam teh rupa-rupa, aya alam nyata, aya alam gaib. Kapan jagat oge aya jagat sagir, aya jagat kabir. Ari jagat sagir mah jagat leutik, nyata ye waruga urang. Sedengkeun jagat kabir alam samasta anu kacida luasna. Tapi sing inget
Salaga-lagana alam samasta malawih lega lamun dibandingkeun jeung alam na jero diri kulantaran gambaran alam samasta teh eta mah ukur salagian leutik dina gambaran alam nu aya dina jero diri. Engke mah di zaman nu bakal datang bakal beuki kabuka ku manusa-manusa nu daek naliti yen keagungan pangeran teh nyata. Naon anu natrat dina ayat-ayat Al-Qur'an, dina ayat-ayat na diri teh bakal akur, bakal sinkron ngan hanjaka di akhir zaman mah loba jalma anu geus loba teuing kahijab ku elmuna, kahijab ku pangabisana, kahijab ku kalungguhanana, bakal loba anu pabentara paham, bakal loba ajaran ecek beja jeung saurna lain dumasar tina kanyataan, dumasar tina kayakinan. Lamun dumasar tina kayakinan mah bakal luyujeng kanyataan kulantaran kapan sadaya teh nya asana mah makhluk teh tina Nur Muhammad saupami akur kabeh ke bakal jadi nur, bakal jadi cacaang, moal jadi nar. Naon margina mama? Engke loba jalmi anu bakal pabentara paham. Lantaran teu inget kana Purwadaksi ceuk tadi teh acan tauhid henteu dimimitian ku katauhidan heula elmu bakal ngahijab pangabisa bakal ngahalangan kulantaran katauhidan kayakinan ka pangeran mah ulah kahalangan ulah kasekat kunaon rupa oge. Kudu kosong, kudu suci, kudu bersih. Bek pikir ku hidup wira. Kabeh jalma sakola, kabeh jalma ngaji ngaliwatan ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Sarua pada hayang huningakeun ka jati diri, hayang nyaho ka pangeran. Ngan bae lebah di loba jalma anu genah cicing dina hiji maratabat sok padahal kapan wawuh baka pangeran mah taya wates wangen matak cika terangan oge nyiar ilmu mah timiti keberol lahir ke alam dunia nepikeun ka asup kaliang kubur tetep torabur ilmi mah sanyana naon rupa ilmu anu diaji. Lamun seuk harti mah kabeh oge boga hikmah ngan kulantaran loba jalma anu geus kaporong, loba jalma anu geus kasamaran, ngudag-ngudag ilmu hikmat hikmatan, lain ilmu hikmah anu sajatina, anu dialap teh kagagahan, kasaktian, maunat, tina bacaan, tina segala rupa, tapi teu nyaho kana hikmah anu sajatina. Kabeh ge nuduhkeun pikeun eling ka jati diri, eling ka Gustina. Kade hidup dina ngaji Quran teh ulah ukur genah alus dina macana wunggul, rapi dina tajwidna wunggul. Tapi kade sing kaharti, sing kabukti, sing bisa diamalkeun kalawan nyata. Malahan mah warotil Qur'an tartila sing tartib ngaji Qur'an teh sok unggal huruf, unggal ayat, unggal surat tinang tu aya hikmah anu nyata, anu jelas bisa dinyatakeun, bisa dibuktikeun. Pon kitu deui ayat satangtung diri, satung kebing langit, satung kebing bumi bakal bisa dinyatakeun, bakal luyu jeung buktina sadaya aya hikmah, aya rusiah anu nuduhkeun keagungan pangeran, nuduhkeun ayana anjeunna dat anu maha suci, dat anu murabeng alam. Tah kitu wira. Nah mama cacarita panjang lebar
Kulantaran poe ieu teh mangrupakeun poe anu panungtungan. Geus waktuna hideub teh lunta ninggalkeun pasantren. Geus waktuna hideub teh ngamalkeun pangarti jeung pangabisa. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, nyaangan kanu poekeun, ngahudangkeun kanu labuh, noel kanu torek, jeung sajabana. Lantaran ilmu teh kudu manfaat demi kapentingan balarea, lain ukur jang soranganeun. Ngan kade Wira, maneh bisa mamatahan mamagahan ka batur, ulah ukur pinter baceo. Eta mah tukang cara mah lain mubali ke sajati. Ari mubali ke sajati mah memeh ditepikeun teh geus dipigawe, geus diamalkeun leuwih ti heula, geus dibuktikeun sagarupana. Kapan Kangjeng Rasul oge loba mere conto tibatan ngomong. Janten, jisim abdi teh tos waktosna ngamalkeun ilmu mama. Nya kabeneran Wira. Mama teh ngadenge beja lamun di pelemburan anu jauh ti dieu teh aya kajadian aneh. Kajantenan aneh? Kajantenan aneh kumaha mama? Engkewe isukan ku mama bakal dicaritakeun. Da ayeuna mah waktuna kaburu beak. Euleuh, mitra waktosna cenah parantos teu nyekapannya. Sageula urang tunda jajara carita prawira jawara wadalan pasantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya perhatosanana, hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.